Ari Sugante warung abdi hungkul, ari pek mah geuning sarua warung batur oge. Nya Ari Sugante warung abdi we hungkul anu omsetna menurun salila bulan puasa teh. Ari pek mah ning warung batur oge sarua cenah omsetna tarurun gratis jualan di bulan puasa tahun ayeuna mah. Nah, tarurun gratis, tarurun drastis maksud teh. Malahan mah aya nu tika tutup heula cenah tika lebaran banding ku ti iseun. Ari warung abdi mah dikeureuyeun we nya ti iseun oge. Da ari ngawarung mah kumaha atuh nya tenang tuh. Poe kamari ti iseun alhamdulillah tuh geuning poe ayeuna mah rame. Nya meskipun teu sarame seperti biasana tapi alhamdulillah we sakieu ge disukuran. Da kumaha atuh nya kangaranan ngawarung di lembur bari jeung loba saingan. Geus alhamdulillah we nya ieu mah nyang oge warung. Tamah jajan teuing ka batur we atuh. Tah alhamdulillah geuningannya penting ayeuna mah kedatang rame warung teh. Anu jarajan makaroni basah, gorengan, seblak, minuman. Padahal mah ieu teh cuacana keur usum hujan tariris tapi da barudak mah kana minuman tehnya meuni eueuh tiis-tiisna. Tah tong poho lamun geus rada nyalse teh lapan heula nu kalotorna, beresan heula anu pabalatakna ngarah teu kotor teuing. Teuing atuh da barudak mah nya milihan gorengan oge ciga nu ngacak-ngacak cimol. Meuni amburadul acak-acakan ka ditu ka dieu. Aya antek kalaluar tina kantongna goreng-gorengan oge. Tah hari geus diberesan mah pan geunah katingalina ge nya teu acak-acakan teuing teu kalotor teuing.